Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan si Bang Weng si Cengeng. Oh, alhamdulillahnya orang masih enak beres tuh belak pare. Kamari mah orang ke temacur nepikan mupukan galan nepikan lektor nepikan rata. Ayo nangis di belakang pare. Alhamdulillah orang teh beresnya. Duh tingali genaheun sawehna sagala rupana geus beres kieu mah tuh lega urang teh. Tuh. Nya bener pisan. Tah ayeuna mah urang geus beres ayeuna di sawah geus sagala rupa. Urang isukan mah urang ka kebon, urang oren kebon jagong, jeung kebon jagong. Kebon terong gitu nah, ngoren. Urang ieu we tingalian jagongna tuh. Bener kana naon we urang teh nya teu karasa ya gawe teh hampir 7 poe, 8 poe isukan. Tak kurang cing jujur we ayeuna mah. Urang gawe bari ieu gawe we di sawah. Genah cicing di sawah mah teu istilih harang panon. Nyata. Ngan wing teh saparuguh euy. Teu pararuguh naon. Teu pararuguh teu boga ieu teu boga bebecek. Bebecek eta lain geus we atuh dunungan heureuyankeun bae kolot oge usia misalkeun beda 14 tahun oge. Yang penting nyaheun puguh eta mah. Lain naon mah nya gedaekeun ka wing atuh sok made aing mah wing mah teu boga jelemana. Itu mah jelema aya. Teu kitu ari jelema mah, yang penting urangna we ieu. Dari awewe masa ente walaupun ilaing goreng atau kumaha tapi hampura. Walaupun kitu kieu oge yang penting mari awewe hiji nyaheun. 2 bersih hatena nyaheun sagala rupa nu disebutna nu baik hati ka anjeunna perhatian sagala rupana. Ilaing kudu memerhatikeunana insyaallah we oge. Insyaallah atuh. Kuing didoakeun sing ngajodoh da katingali walaupun can papapangih oge sok neleponin ka ilaing. Sok lila neleponna. Nya teh lila. Sok aya sajam setengah. Aduh, jadi PDKT ilaing teh nya. Ilaing mah PDKT sagala aya bahasa nu kitu. Naon hartina PDKT? Pendekatan. Bisa wae ilaing mah. Sok lila nelepon sok ngobrol naon wae enten pika jam-jam kitu. Uyuhan teh cangke biwir. Ngobrol meureunana cenah ngobrolna teresep ka wing mah cenah sok sorana teh cengeng. Sok video call. Sok nyata cenah ningali beungeutna ka wing teh ngobrolkeun sora cengeng hidung mancung jika pamatuk hayam. Berarti resepkeun ka ilaing. Sok nu nelepon ilaing atawa itu. Nyata itu telepon wae ngaosik hayo we can pajarkeun teh kangen. Alus atuh rek kitu mah. Pan berarti mah itu ge aya ieu meureunana ka ilang geus atuh leuwikeun tong loba dedengian. Ngomongna kumaha? Pan sok curhat ka wing oge nyata. Sok ngobrol asa teu pararukuh cenah boga kitu boga ieu oge ari salaki mah. Cuma kitu. Da ngomongna ge kieu lah zaman aya nu hayangan rek kolot rek ieu rek hideung rek beureum can yang penting nyaheun we intina mah.
euy da abdi mah can ngobrolna teh kitu abdi mah teu memandang rek rek goreng rek hideung rek beureum oge yang penting mah nyaheun siling pikanya sakitu. Oh halus ari kitu mah geus dituluykeun ku ilaing lah. Sok diheureuyan ku ilaing. Taradang can ieu can nembak uing oge lamun ditembak karunya euy sok sieun ieu sieun kalenger. Tembakna atuh ku kata-kata harmonis, ku kata-kata syair, ku kata-kata puisi, ku kata-kata sastra. Nyata euy duh henteu can bisa pan ngomongna. Teh ku uring di bejaan kata-katana kata-kata mutiarana. Makna ulah ilalaunan heula deuketan heula terus-terusan engke malah sok we insyaallah. Ari bager kitu kamaneh sagala rupa sagala bager mah tuluykeun euing mangadukung. Apan meureun can ieu. Can boga duit. Keun bae duit engke we neangan heula ikhtiar pan ayeuna keur ikhtiar tah panen geus we pun ayeuna panen misalkeun aya hasilna aya kabagean urang gajihna geus we eta panen eta hasil panen eta pake ipekahna jeung mas kawin. Nya tapi tanyakeun heula daek teu kitu dijieun istriku simkuring kana simkuring mah tanyana geus tanya simkuring mah jamit teu boga bujang-bujang harta beungeut oge pas-pasan kitunya ku ilaing. Insyaallah. Talek heula kitu lamun puguh daekeun sagala urang geus we urang mah tong loba dedengan yang penting sah teu kudu raramean rencepan we yang penting urang saheulana agama engke misalkeun boga milik mun hayang hajat mah engke di mana boga milik ilaing kakara hajat. Tah sakitu dongeng ti simkuring. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak nyaman, mohon maaf lahir dan batin. Si Wawa sama si Alam. Wassalam.